Sayang cinta sesungguh kau. Pemandangan indah, tapi tak seindah hidupmu. Kalau sarangan deh mah kumaha ai kata. Astagfirullahalazim. Sorangan deui hirup teh. Ya Allah, cing kuatkeun hate abi amin lah. Si Odong. Ih, si Odongnya lain. Sampeukeun ah. Barudak mana jam barudak ting kamarana mana geus di mana teh geus di ieu beuh jam barudak teh di ditu ti alun-alun ulin mana subuhna kakak atuh da tunu we mana sok geus tuang sahur ingat yang gilana ge rap mana yang tuh tadi urang pas keur sare mimpi naon mimpi tatarucingan yang pantun sampai panjang goda pantun wah di mimpi mana aya urang teu pantun naon mana jagoan naon pantun jagoan kana urang yang mana aya ngadayekeun pantuna suasana pergi ke internet cakep ingin membeli wah cecenet anjay ada apa di balik brencet? Banget sih ya jika monyet dalegok. Mana caget tinggali baju orang mana disentungkeun ya gitu. Curang mana jago pantun. Mana sok yang bales ya. Suasana pergi ke Palestina cakep ingin ngemali ikan tuna iya ada apa di balik celana wow ayo cangcut ganana belum cangcut ganana kapalang para rusing mikiran nana jangan ditambah rusing corona adalah rasanya jedutkan nama staka gawe tu matu jadi tupuku kapaksa maling ganti bisa sarapanya butunan barang mota beak da minta ka kolot paera paksa Indonesia negara hukum urang baraya sadaya. Assalamualaikum ya abdi aya pantun kanggo araranjeun. Jalan-jalan ti soreang dugi-dugi ti Majalaya. Hanya engkau yang kusayang, kau juga yang kucinta. Eta teh saha Rok? Penonton setia Oci TV. Oh. Rok, ayeuna teh bulan puasanya. Oh, naon kitu? Tuh, orang pangebakeun Kopi naon Saleh? Kopi naonnya?
Kopi mah di mana-mana ge amis jeung pahit. Ayeuna mana taluk? Kopi perkara iman. Kopi perkara iman. Mantap pisan, mantap pisan. Mantap pisan Nur. Rok pangnabakeun. Sok naon? Koran naon teu bisa ditingali? Koran naon da koran mah kabeh ge bisa dibaca kata rempuk. Ane mah salah. Masih aya koran nu teu katingali. Emangna koran naon gitu? Cik urang hayang nyaho bejaan. Corona atuh. Apaan kerusum corona? Jadi teu katempo corona teh. Oge nya mentak urang kudu waspada. Tapang nebakeun. Ari sora anjing nempo jeung sora anjing lolong kumaha? Urang nyaho. Lamun anjing nu bonta mah lamun anjing nu lolong mah Rok, saya tadi geus ngaji, Ngos atuh. pangnabakeun. Naon? Hiji tambah hiji, nya 2 atuh. Kudu bisa ngaji jeung bisa ngadoa. Sok, ayeuna urangeun 2 tambah 2. Nya 4 atuh. Bener. Kudu bisa ngadoa nu mangpaat. Ho, eta pisan lu, madapun. Ho, eta pisan lu, madapun. Ho, eta pisan lu, madapur. Ya ta, urang aya hiji deui. Sok kurang dengikeun. Pohon kelapa di tengah sawah. Madep. Jangan lupa baca bismillah. Madep, coy. Madep,